pulpen teh keur nulis, dagang teh hayang untung, tani teh hayang hasil, pangaosan hayang ilmu. Di mana ilmu geus beunang, al ilmu nur, ilmu teh kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah baroga ilmu tapi hirup parwaek wae. Da kabeh ge nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud da di tempat ieu kiceup mah kiceup baru ki hees ieu teh. Da kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha yatim diantep, nu susah diantep, nu miskin diantep, budak nu sangsara diantep. Padahal dalil infak jeung sedekah umat Islam pada nyaho naha bet ngantep anu sangsara. Keuna demi Allah tak ceramah teh matak ungeuk-ungekan ge. Da kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a tapi naha ku urang dilalajoan ustad ge pahereng wae. Apan ibu ge ararapal ilmu kasalaki kudu hormat geuning duit leutik mah jadi. Berarti lain urang teu boga ilmu, ilmu mah geus boga ngan eta ilmu can jadi cahaya keur awak urang. Matak boro-boro mah ngoncoran hirup batur, ngoncoran hirup sorangan ge cantang tu bisa. Well, matak timbul pertanyaan, saha atuh jalma nu bakal menang cahaya tina ilmu? Hiji we, kolbun salimun, hate anu bersih, hate nu mawa kana kasalamatan. Tah eta kuncina mah hate. Jadi ilmu euteup di jelema nu hate bersih, maka ilmuna bakal katempo tawado. Lamun ilmu euteup di jelema nu kotor, boga ilmu bakal beuki sombong hirupna ku kailmuanana sabab kotor eusi hatena. Weh. Jelema alus hate dibere beunghar bakal bageur. Nu sangsara bakal katalang, nu bingung bakal katulung, budak yatim kabantuan. Saon sababna? Harta cicingna di jelema nu hate alus. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki beunghar si eta, beuki sombong kalakuanana. Boga kongkorong leumpang dongko. Geulang ti dieu nepi ka dieu dapon maneh pangaosan, gigibri ge pagawean hayu urang pangaosan. Dipake alat kasombongan, naha sumberna hate nu kotor. Matak nu ngaran hirup manusia darajatna lain pangkat, lain jabatan, lain harta, lain kakayaan. Darajat manusia gumantung eusi hate nu sabenerna.